Yo eta teh anu bapak si Dewi mah geus ngonyonyon disambungkeun kana karedok sinajang karedok lencak. Buah ngorang, buah ngorang, mun ngorang pakai arana, abdi era, bapak jati buajan, eraku induk bapan buah ngorang toke kituan si Upi geus kepergeng nuka kandungan abdi era eraku induk bapan ibu anu nuju ngelek budak buang orang mama nanggila buang orang itu apa arana lah kamu nuka kandungan iya ibu abdi era abdi era ibu besan bapak besan deui sayang buang orang ibu besan buang orang diserkan bapak besan deui anu sayang aturan anu mana mama nulung deui kapayun buang orang mama nenek buang orang mama cecep anu bageun dikereng gian manis nenek bapak mama nenek adeui anu mana disarengan mama cecep anu bageun bayan badut kumantak bingung mama cecep mama nenek anu sayang mama cecep deui mama nenek anu madang aturan mama nenek bayar laguna bapak hajat aduh kulana deui aujang mah disarengan bapak hajat ibu hajat bayar laguna gajihan tuh pak anu mana ujang sayang deui aujang Cihuni mana putri ujang Cihuni anu sayang aduh ibu wios mantak sedih bapak hajat nasingan ku nasi diri nyeri beri kapaki ibu hajat anu sayang pangaruh pamagat anu mana wios abdi aturan bayar laguna aujang Cihuni ibu hajat deui bapak hajat sayang adeui wios abdi mulungan bu mantak sedih rasingan ku nasib diri nyeri beri geus kapaki dapur rumah kembang dayang ibu hajat anu sayang aturan kang ibu hajat deui bayar laguna mantap sedih rasingan ku nasib diri nyeri beri geus kapaki panganten pamangan istri anu sayang ibu besan deui bapak besan anu sayang mama Gilang deui mama Gilang bayar laguna mantap sedih rasingan ku nasib diri nyeri beri geus kapaki kembang dayang kembang terlambat urang aturan kamu ibu hajat bapak hajat bayar laguna
nu maksud ati gesurti mon kitu tujuan sami ibu besan bapak besan anu sayang Bapak besan mon kitu bapak besan ati ngantosan anjeun nepangan mugi anjeun hei ibu besan teu ngabohong ibu hajat bayar lagun Mama Gugun mah Mama Gugun tapi anjeun taya datang ibu hajat deui naon janten alasan nuhun Pak Kos talatak gajihan di wajah anjeun pasti Bapak Kos wah hebat panganten pamanggeun anu sayang mun kitu panganten istri abi ngantosan panganten pamanggeun deui sayang deui Mama Gugun mugi anjeun Mama Gugun teu ngabohong mama jujur hati-hati ngarajong ai tapi anjeun taya datang Mama Gugun Cihuni nok anu janten alasan ai talatak anjeun pasti anjeun rek amun kitu mama jujur abi ngantosan bapak hajat deui panganten pamanggeun anu mana aturan kapayuna anjeun teu aya wartos apa haji hana deui tapi anjeun taya datang pajana naon janten alasan talatak anjeun pasti pajana rek neangan deui mun kitu abi ngantosan Pak Kos ngarep anjeun datang dugi ka dinten ayeuna ibu hajat bapak hajat bayar lagu ieu lagu lain brigade lain brigade tapi lagu variasi nu direka lagu brigade jika anu kasurupan jurit jarian taraling dangdut reaksi anu direka ya ipongan ngacenan sapanjang zaman lagu brindin teu beda jeung nu edan nu kitu mah beheung potong teu karasa panganten anyar diuk ngarendeng menang dangadan dirancang nuhun Ajeni nuhun Ajeni biasa oi Pak pada ngagonjak kusarere meriah Pak dina poe arita manena keur bahagia tepak toel geget pisan punya asa keduaan dina poe arita manena keur bahagia tepak toel geget pisan punya asa keduaan panganten anyar diuk ngareteng menang dangadan direnceng gosilaharana biasan pada anggon kusarere dina poe harita manena keur bahagia tepak toe geget pisan punya asa keduaan dina poe harita manena keur bahagia tepak toe geget pisan punya asa nu dua
panganten pamakeun hei gaji da suka bunga nah panganten atos laksana rentengan sabetang nah bari bungsu sagadae tapi minta dihampuran sabab moal cacarikan sanajan rejeng sasaha ukur selamat tandang sarerea lalu gina hati janglar ngajadi panganten anyar sakapun hati tersabar masuk sok yang berabubar lalu gina hati sabar ngajadi panganten anyar mamaras sakapun hati tersabar tanah ayam berabubar di gurun pasir panganten bager berenang karena aku pun merasa aneh ya ahli waris ahli waris Agunawan pasir mengapa ada coba dengar cerita ini panganten bayan lagu haridang panas mati deh selalu mati bayan lagu haridang panas mati panganten selalu panaskan haridang sapa di gurun pasir berada panganten istri musuh saya Mama Ira aku pun mana girang merasa aneh wajat-wajat panganten gurun pasir mengapa panas awalnya coba dengar mati deui sayang mati panganten mati bayan lagu mati haridang panas mati panganten selalu mati bayan lagu haridang panas panganten di pamangit selalu mati panas haridang